samar-samar kaula teh. Karena pun bapak Kumaha? samar mah pun bapak Tubuh. lu mau dilag-lag kayak gitu. Saha itu? Saha? Sampurasun Rampes. aya naon Aya tamu geuning tuh. aya tamu geuning. Cing. Waalaikumsalam. Data acara assalamualaikum lagi. Asal. Paling ini. Aya jalan anu pada tatama begitu. Cik, silakan. Sembah kapihatur bulan. Ayat. Nah, itu asawawu. Cobi teguh sahabi. Embut kene kami. Kelana. Aduh. Samar-samar kaula teh. Karena pun bapak Kumaha? samar mah pun bapak Tubuh. lu mau dilag-lag kayak gitu. Ora itu nggak beruntung. Tobat teuing geuningan ieu teh putra kasepuhan. Ieu teh lain asna jingga teh. Somohon bulan. Oh, anu disaurkeun teh ieu teh yang. Aduh, wilujeng tepang atuh mah. Cik sidik-sidik rupa saha ibuda. Nah, percis abdi. Jika si Oden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inakeun bulan. Ieu teh Pak Haji Oro teh ya. Sana. Mana itu kurang sangkan. Puntennya tuh kepenggaranya Kang Haji. Bangga cingiraos. Sareng saade. Sareng pun adik lah. Aduh. Sehat ieu Kang Haji. Ya gitu teh. Nuhun atuh ah. Masih kene? Naon? Sieun kamu potohan domba. Tos tara. Ayo tos jantan haji na panggitan. Sekarang jantan haji dan bangkrut. Puntennya kapenggarana tuh bangga. Sembah kapihatur teu geuning dan jeung nyana ieu pamitra Padma Dawala. Somohon geling meni panjang emutan. Aduh bagja. Wartosna we kapungkur cenah tuang putra tetong putri teu maot. Ya. Ngan ieu we ninggalkeun batina tingali beungeut teh jiga saha. Sidik-sidik ya saha. Aden
iya mang dupi ieu teh Mang Dawala menang beja wungkul papangih makarak ayeuna tingali mun diperci serupi juragan Abimanyu saderekna Rama naon malu juragan Arjuna la ilaha illallah ieu teh Raden Erawan teh ya leres duh tobat ting Aden nuhun Aden nuhun lepangkeun lah samoho ulang tiasa eta mun parantos sagede kitu murang kali dikawit mulak dua Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lepagana semuhun sami-sami wah, kayaan di pusat daya haina. Parantos usum naon di ditu. Usum runtah gitu teh. Runtah teu kawadahan di mana-mana. Ayeuna teh miceuna teh kacangkring. Nu matak meledak ka itu kagiri harja mah. Waduh. Kumaha atuh nya? Sok abdi oge. Punten ya Kang Haji kapengen. Mangga. Ya teh Pak Haji Samsudin nya isanes ata abdi kawas semohon punten atuh hilap deui abdi ih kapung kure panginten sabaraha taun nya tetepang teh aya panginten kana 20 tahun ya semohon aduh tobat teh eta ku jag-jag wae ieu nya kitu teh resepna mah ieu we ti Juragan Resi sering olahraga ramuan-ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulah ti Ustad Jang tak geura ginseng sang saja bina pilih bade mandi uap obat tradisional sumping we itu kagiri harja semuhun ai eta awet ngora gitu awet ngora sering nganjaat di kumaha jaat teh dicoekeun kana sama dituang sumur mah jadi piceun ngangge sangu ngangge lauk asin eta teh kana awak teh kumaha sumur ramaga we cobian ngopi keur lapar da wareg kopi tuang mah jag-jag we biasa sanes awet ngora aduh kataros gede kan sanes coba aku kena huluna baru didengekeun main dicatet ningali ingkang sampun prapta aya bunga luar biasa di dapoe ieu nuhun lan aduh kumaha Kangjeng Rama damang Mang Cepot dina waktu saya datang ya ibar kan dina dihukum 13 tahun teh selamat bulan alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tiasa kedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi
CF gaduh naon-naon balangsak cek abdi oge tadi nama tina rokokan sabatangan tulis sabungkusan tuluy ngagedean sapakan tina sapakan teh wah terusnya ngagedean kayaknya teh naudzubillah summa naudzubillah astagfirullahaladzim naudzubillahi min dalik Sunda atau sumuh na tao ge nu mawe teu kengeng haram itu cek abdi ge Hamui apan janji cenah Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh aja teh teu masihkeun teu masihkeun henteu ulah Kurawa mun sawias dulur tuman warah atuh kumawi ulah kumaha tuh tobat ayeuna teh panustrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngobodor ieu kayak sakedap pelan Kang Haji nu mawi kade Haji ulah ngicip kana judi mah tara abdi mah ampun naudzubillah summa naudzubillah kayak Kang Haji pangna kikituan teh kunaon teh karaos ku Kang Haji kapungkur bebeakan Kang Haji teh beak sawah beak naon beak imah naon kaduruk Kang Haji mah kapungkur oh sanes tidak judi sanes menawi teh judi jadi temikeun pan Kurawa teh negara henteu ulah kumaha ketok mejana parantos diketok meja diketok palu gitu ku Gusti Batara Kresna yen lamun tetep temikeun sakali dua kali tilu kali liwat Nisna Baja Utama temikeun kene tong boros sanagara satapak meri moal mikeun jebret naon jadi Bratayuda waduh di tempateunana perang Bratakapasanata deh ampun dola perang berat bro Allah naon teh dola Bratayuda perang Bratayuda kan jadi tempatnya teh di Tegak Kuru Setra gitu naon hartina kuru teh begung apa namanya paribasa kuru cilekeun teh pujit abong kena tina kuru nya kuru teh begung we ayeuna teh wah parantos sami-sami bepek balad lan bawa ti pihak Pandawa bawa pihak Kurawa raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa anu simpatisan ka Pandawa ngiring ka Pandawa parantos bepek balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur bulan nuhun mang aya sakumaha parantos disaurkeun tadi mireh ieu ilmu teh kedah diamalkeun ayeuna mangsana
putra pada ngamalkeun ieu ilmu demi negara demi bangsa bujeng hingga ilmuna jiwa raga ge demi negara demi nangtukeun ade sareng bener alus-alus bakti nemenan nuhun mah tah kitu ulah ai sedih na mana taku ice aduh sang panita sanajan berijeng ikhlas ridho tapi jelaran kabengket kuasa dedehnya ulas asih kasang putu bedol-bedol dina manahna antara kanyaah jeung tega dikantunkeun perang anu mamalana ieu sang panita sang resi tega ngajurung restu ingkang putu asih kaula nun iya jig init tapi ulah mawa dengki beralu mampah tapi ulah mawa dendam jung lumaku tapi ulah mawa ujung sabab daun cing ingat lamun panginitan maneh tina durukan kaituna bakal jadi ruhak atau jadi lebu tak gitu ayo ngomong kalau sepikirannya aduh maksudna lamun maneh ini tina durukan dina harti maneh teh bakal gugur memeh tempur bakal perlaya memeh perang bakal pati memeh juit ikhlaskeun ridokeun demi nangtukeun ade jeung bener sanajan anjeun gugur di medan tempur melaan negara jeung bangsa nangtukeun ade jeung bener anjeun saurang tapi ribuan anjeun anu bakal datang di akhir tah kitu we BHP sisir jeung minyak nah ada bisi murag aya BHP sisir bisi eta buuk jembat aya BHP minyak bisi aya lauk gorengan aya minyak papan kudu dibeuleum naon maksudna kahartos eta teh tauhid pisan eta mah teu boleh kahartos wae jelema teh lain ayo nu bieu kasauran nu bieu kahartos naon kahartos bingungna itu mantap iya sakitu cu ingat we kana kewajiban lamun ingat kana kewajiban hidup manusia di alam dunia bakal dikupai engke di akhirat nafsu mutmainah bakal ditempatkeun dina tempat anu langgeng anu nikmat mungku anjeunna coba engke ge bakal ngageblek deui sararea di ditu dan di dieu mangan ukur saliwat dawuh kaula nun jig geura init bra geura lumampah jeung geura batu sanajan yang tetega dikantungkeun ditinggalkeun ku incu balik yang bihung bakal pangih deui di kieuna tapi da puguh anjeun teh sekeseler satria sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut jadi pengkhianat ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura tenung ludeng hanteuringrang pikeun nangtukeun ade jeung bener tobat
Gusti. Ade. Itu tega Kang Haji Waden. Atos. Hei, atos teh. Lah begitu. Oh, atos Kang Haji. Itu dah lamun diupahan dah sebagai tarik kira mama. Kenahan tapi cina mewek aja. Sakit tu jalu pek. Itu nama kalanun. Enggak mau gawe tiasa tepang deui ya. Pasti eta mah teu bisa ditolak deui. Ayeuna keneh putra bade mios. Bade nepangan Kangjeng Rama ngabikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara kalangsan negara anu nuju kieu wayah dalam tega pati kaulanun brah geura lumampah jung geura lumampah naon anu rek dibawa ka tu bawa laras kaulanun kalanan atuh rek ngamandian heula budak ukaula saya sakedah dek di bekalan heula abdi oge kedah di bekalan penginten ge ada ya kitu ngaji sana mah dek milu di manian kuring mana sarua dek milu kapang perangan mah Kang Haji astagfirullahaladzim digantung dengan budak ampun jauh ampun teh itu budak kacau teh budak tuh Haji aku mah itu dah teh satria budak teh panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjenengan kurung batok aya kitu mah aya pangalaman nah ceurik teh sadak ngosin ya ya atau minggu ayo dek diadukeun jeung nu mulak opat